Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida jaa apabila datang Ramadanu bulan Ramadan. Kata Nabi putihat maka dibukalah abwabul jannah pintu-pintu surga wa uglikot dan dikunci atau ditutuplah abwabun niron artinya pintu-pintu neraka wasuppidatis syayatin dan dibelenggulah setan-setan atau setan-setan terbelenggu dibelenggu dicang-cangan. Nah dina sapina dicarioskeun yajibu saumu ramadana wajib puasa bulan Ramadan bi ahadi umurin dengan kalawan salah sajina pirang-pirang 5 perkara bi ahadi umuri khamsatin naon cenah bi ahadi umuri khamsatin ku salah sajina pirang-pirang anu 5. Jadi lamun geus aya nu 5 ieu wajib urang ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Mana anu 5 teh? Ahaduha ari anu kahijina. Anu kahijina naon? Bi kamali Sya'ban. Eta sampurnana bulan Sya'ban salasina yauman geus 30 hari bulan Sya'ban, maka otomatis masuk tanggal 1 bulan Ramadan. 30 atau 29 itu genap bulan, 1 bulannya. Kahiji ta lamun geus sampurnana bulan Sa'ban, lamun geus beres bulan Sa'ban berarti asup bulan tanggal hiji Ramadan nya. Coba naon nu kahiji teh? Adapun yang pertama itu sampurnanya bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban. Wasaniha adapun yang keduana ari anu kaduana eta nyata biru yatil hilal pihak kiman ra'ahu wa in kana pasikon. Ari anu kaduana eta kalawan ningalina hilal. Hilal teh naon? Hilal teh naon? Bulan. Nya geus katingali bulan teh kan aya hilal teh tanggal hiji teh mencengil gitu nya pihak kiman ra'ahu di hak jalma anu ningali kana eta bulan nya geus nyaho oh ieu mah geus asup geuningan nya geus mencenet gitu mun di urang mah sok sidang heula nya supaya naon disebutna teh sidang teh isbat teh penetapan jadi dimusyawarahkeun asup atau encana eta tanggal hiji bulan Ramadan nya ningali hilal teh nya hilal teh naon bulan. Nah geus aya can bulan lamun geus aya berarti tos asup bulan Ramadan. Wa in kana pasikon sok sanajan jalmi pasek ningalina teh kitu. Wajib puasa dina bulan Ramadan. Umpama nu bisa ningalina teh pasek gitu. Pasek teh pasek teh jalma anu non ngalaksanakeun parentah Allah ongko percaya ka Allah nya ongko nyaho tapi jarang ngamalkeun eta disebutna pasek loba keneh dorakana tibatan amal solehna disebutna pasek. Sok sanajan nu ningalina jalma pasek nya gitu tapi kekehnya ku ayana hilal berarti geus asup bulan Ramadan. Asup bulan Ramadan berarti yajibu saumu Ramadan wajib puasa bulan Ramadan. Terus ayeuna anu kasabriji katiluna kewajiban anu katiluna bisubutihi bihakiman lam yarahu bi adli sahadatin eta ku tetepna hilal alias geus penetapanana hilal geus aya we hilal teh pihak kiman lam yarahu nya dina hakna jalma anu henteu ningali kana eta bulan sok sanajan teu ningali bulan tapi eta bulan geus aya bi adli syahadatin kalawan adilna saksi. Jadi aya nu nyaksian kana tetepna eta hilal munculna eta hilal tanu katilu makana ku kitu yajibu saumu
Ramadan wajib puasa bulan Ramadan. Atuh nu kaopatna wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghairu mausukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Nu kaopatna nyaeta ku beritana jalma anu adil, anu mere beja, anu memberitakan alias musupun bihi anu geus dipercaya sawaun waqa'a fil qalbi sarua bae tibana fil qalbina hate sidquhu benerna amla atawa henteuna au ghairi mausukin bihi atawa henteu dipercaya in waqa'a lamun tiba fil qalbina hatena sidquhu benerna eta ghair mausuk keukeuh mun teh tamanya lamun geus aya beja mah berita nya karena asupna bulan Ramadan berarti orang yajibu saumu Ramadan wajib puasa dina bulan atuh nu kalimana wa khamisuha bidoni dukhuli Ramadan bil izdihaz biman ishtaba ali dalik ari nu kalimana eta kalawan non gede sangka alias yakin dukhuli Ramadan geus asup bulan Ramadannya bil ijtihadi kalawan ijtihad non ijtihad geus boga pendapat ya, yakin ieu mah geus asup dina bulan Ramadan geus asup tanggal 1 maka ku kituna yajibu saumu Ramadan biman istaba alaihi dalika tak kitu coba baca wajib puasa bulan Ramadan kepada salah satu yang 5 perkara. Coba baca kabeh. Ahaduha. Yang pertama itu sempurnanya bulan Sa'ban. Yang kedua Adapun yang kedua itu melihat bulan di haknya orang melihat bulan meskipun pasek. Yang ketiga adapun yang ketiga tetapkannya terus ditetapkan anak hilal di hakna orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya saksi. Terus yang keempat adapun yang keempatnya itu ada dengan adanya berita adil yang meriwayatkan alias anu dipercaya. Adapun yang kelima yakinnya maksudnya bulan Ramadan. Ijtihad non pendapat komo sidang isbat mah gitu eta teh ijtihad. Eta teh urang wajib puasa dina bulan Ramadan. Kumaha teh bacana teh Allahumma ahillahu coba non Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Eta di mana doa lamun geus asup bulan Ramadan samemehna urang nyambut dina asana teh kunaon ku sunnah mandi. Kumaha niat mandina teh nawaitul gusla lidukhuli Ramadan sunnatan lillahi ta'ala wallahu a'lam.